di bumi alam Dharma ukur wawayan raga daya pangawasa anak soka sasarnya lampa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan anu katempuhan diri nu kacincirihi banglus lampahipun astra jingga anu nuju abur-aburan lantaran ngadahar duit KUT anu ayeuna diuber-uber ku polisi desa kitu kaayaanan kacarios di hiji kampung aya warung anu nenggang ieu polisi nuju apruk-aprukan milarian kade tatutung budak teh neneng assalamualaikum naon mah di geroan kala assalamualaikum eta make tiung berenang kalangan ku tiung tah nyantri teh budak teh eta balikeun bala-bala bisi tutung balikeun jeung katelna nya punten bare punten yo punten lain semah di teh saha di luar eta saha abi di luar yo oh si abi di luar punten bapak teh bade ka abdi kasaha we abdi mah jalmi bebas punten aduh ieu teh warung sanes mohon warung bapak teh bade ka abdi bulan kaleresan abdi teh lelengohan naon abdi mah bade ka warung oh manawi teh bade naroskeun nu lengoh sumo naon we nu lengoh sugane kerupuk lengoh bala-bala lengoh ieu teh naon wae di teh duh mangga tuh calik-calik abdi calik yeuh bapak calik bapak di dia di payun saket abdi mangga yuk saha yuk teu ieu teh pun anak si neneng ieu teh alah aduh si neneng nu ti Kang Uce ieu teh neneng ti sa ti Kang Uce ieu teh ieu teh putrana Kang Ucing teh ieu ti Karlo dua alah teh sangki aduh menterang di dieu aya warung mah aduh abdi ka dieu bolak-balik da teu terang pisan atuh terang aya warung mah di kumaha atuh ieu teh aya pikir saleh naon bapak ieu teh abdi teh nuju ku kurilingan mohon nuju ku kurilingan nuhun ku kurilingan teras kumaha nya teras nguriling abdi mah dalam kolecer kieu ieu teh abdi teh sanes kolecer duh eta si nyai jadi atuh neneng cing deukeut jadi atuh carikna caket sergang Dudi beduh Kang Dudi lain sing hareupan eta teh Kang Dudi si kamonan desa di Kadudi kieu jenengan sok neneng teh ka ditu deukeut neneng carik di dieu aduh bawa tuh biasa nyari waktu mohon ieu teh pego kitu murang kali teh aku udah gitu gini sama teman cungar cenir wae atuh ieu teh kasih mah ku Kang Dudi meureun kieu ieu teh punten nya ya abdi teh celilis adi malah kumaha abdi we lah ngaran mah kumaha bapak mohon kieu ieu teh ceu abdi teh ari salaresna abdi teh nya di awon-awon ge abdi teh petugas keamanan di Desa Gunung Cicir mohon ieu teh punten ieu sanes mukakeun rahasia penting nya abdi teh nuju ngudag-ngudag jalmi imana teh bade balanya bala-bala da abdi mah sumut ieu mah upami bulan kapan abdi mah dagang bala-bala mun saha we mah teu kapanggih jalmi bala-bala kalau diberi tewa sami wae abdi mah jelemana tegas mohon teras kumaha kieu manawi ieu abdi tos idar-idaran ka itu ka dieu padahal ku abdi tos diumumkeun ka itu ka dieu tapi duwikeun ka lolos ari jalmina teh teu pira nyanak artos KUT eta teh jalmina teu aya kumaha sumuhun ari jalmina teh terpelajar ngan maok itu bungkul padahal eta jalmi teh ceuk abdi teh entong maok yeuh aya gayang mah menta we da moal dibere ku abdi teh eta ka mana cenah
Manawi. Nu mawi eta teh nyanak artosna teh gede pisan. Tos diumumkeun ka itu ka dieu teu aya wae. Disebut kabur ka luar negeri ku abdi udag. Mohon. Dugi ka mana teh kalau ka luar negrina? Abdi mah tos dipapai. Sabaraha negara-negara ASEAN mah paling tasik karo Ciamis mah. Tos diudag teu kapena. Tah aya sugan-sugan cenah sok ngadangu bisi we bisi dari jelema keur abur-aburan mah biasana sumpang-simpangna sok ka mana wae. Mohon. Moalna ka warung dieu kitu. Neneng eta aya neneng ka dieu. Sok neng ngaku we neneng. Neneng aya. Sugan. Eta budak kumaha ngadadak pego. Duka, terus teu ningali. Teu ningali cenah bapak. Maknya neneng teu ningali eta motot. Sorry ari disebut. Ieu nu leres ieu ari jalmina teh ieu da lah. Kumahanya atuh Ciri-cirina teh ta ciri-cirina kumaha? jangkung rada pendek sih teh. Mohon. Jelema teh. Coba alo. Ari kulitna teh kumaha teh lah. Ai kulitna kumaha kulitna? Disebut Sawo mateng. bodas, sawo buruh. Ai kukunan teu petot. Henteu. Mohon. Ala ai jalmina mah kitulah da pantes. Pantes. Kumis ngajepret. Ngajepret. Mohon. Eta mah naon deui lah da. Da kumaha atuh ciri-cirina da tara dicirian teh jelema teh. Dikaca saja henteu. Dikaca saja. Gelan Dikaca saja henteu. kadang-kadang di kaca soca kadang-kadang henteu. Aya asok make kaca soca aya. Tapi kadang-kadang henteu ngan kumaha teh jelema teh kasep lah moal anu ningali saliwat mah moalnya mungkin dibangsakeun. Mohon. Tapi teteh lah geuningan anu maok teh zaman ayeuna mah lain anu kitu hungkul palinter ge maokna galede. Ageung teuing tah maokna tah nuju di idar-idar teh ku abdi. Ayeuna mah kieu we. Keun mah teu apa ciri-cirina ge asa aya jalmina we ka dieu. Mah teu apa ciri-cirina ge asa aya jalmina we ka dieu. Ke, ari malah teu perlu ciri-cirina asa aya jalmina we ka dieu. Teu aya bapak, teu aya. Keun mah bapana mah tong ditanyakeun make jeung bapak-bapak ieu manehna we. Mohon ka bapak maneh nyebat teu aya sateh. Teu aya jalmi nu ka dieu kitu. Nah, atuh dagang naon dagang atuh eta nu ka dieu mah. Ari nu Sugan di antara nu balanya aya nu kieu. Cik teu meser ieu ye. Abi teh bangsat ye. Teu aya nu kitu teu. teu aya. Nah, Teu aya. Tapi kita sering di warung di dia Pak, aya nu kitu. teu aya. Teu aya. Atuh bapak we lah mau Pak. Ngara abi teh. Makanya bapak ieu banyak. Tadi ngicip-ngicip petak heula sakali ngan kitu belum ditewake ku hansip. Tah kitu ieu kumaha. Ngiring-ngiring pan itu di daun puring. Nyata abi teh bingung mikiranna anak ieu teh. Lamun teu kapangi abdi teh geus aya ti dituna, lamun teu kapangi kapaksa abdi kudu ditewak. Abdi mah rek newak sorangan we ngeuh. Talangan itu kesal. Jadi teh geus bingung ieu teh. Ayeuna mah atuh bapak we heula nu dikerem abdi nu neangan. Gitu. Atawa kieu kajian abdi ngawarung we euceul ditewak teh. Abdi mah geus ara ieu malah nu diteanganna bangsat lalaki aya we. Saha eta teh bapak anu nuju di pilarian teh? Ah moal dibeja-beja dah da geus nyarangun masyarakat ge. Saha atuh da kedah ieu bisi engke kaleresan aya ka dieu panginten ku abdi ditaruh. Taruh ge langsung. Nyabat Bapak ditaruh. mau duit. Mohon. Kuartosna cenah pada di pasian hadiah 10 juta lah, terus teh Kang. Leres, eta teh 10 juta 1,5 juta. Baru gerantak nih kemarin. Banyak akang meni polos. Aya mah, tapi da nyata atuh ka mana? Saha namina atuh ngaras pugu? Ah, pokok deui ngaranna teh pugu. Heurin ku letah akang teh. Nah, awak aja ngeureun ku letah atuh. Nya da ieu letah tinggal we salangap ku letah akang teh ke heurina. Teu asup meja-meja acan kana letah. Teu asup meja-meja acan kana letah. Saya ya akang teh keur bingung cing pakamana atuh lah. Ieu neng warung ieu nu gaduh warung ieu. Keneh heulakeun ai bangsat mah ieu ai neng putrana sabar hiji teh. Iya abdi teh mung hiji-hijina. Kumaha atuh kieu keuna cule bangsat mah neng heula. Kumaha ieu teh? Aya dinas di ka Pabaliut kieu. Oh iya toko kitu nya Pak. Duh nepi ka hese kieu ieu mah. Eta namina heula atuh saha nu nuju di pilarian teh bapak teh ngaran. Saha teh pokok deui abdi teh. Saha teh teh lah jalemana teh da KTP-na dicokot ku manehna diberi kabur. Mun di PHP-keun mah ka abdi da apa ieu teh. Cing anu ka dieu teh aya pisan mau. Ari nu balanja mah seueur pameget ka dieu mung kedah terang namina atuh ke ku abdi panginten. Aku atuh abdi teh abdi ge ada moal dibeja-beja pan abdi mah jelema rahasia atuh. Moal ngabejakeun ngaranna. Moal ngabejakeun sesama lah abdi ge moal dibeja-beja. Cik atuh pangilariankeun cik lah ka mana ieu? Da kudu aya Cing ciri-cirina. kawina cik abdi ge aya dukun nu terkenal teu. Dukun, Mun aya naon mah. ari dukun teh? Dukun. Abdi mah teu terang dukun Bisa mah. beja-beja Rusia batu. Masuk ka beja-beja Rusia aya teu? Teu aya bapak. Nah, atuh kumaha itu jelema eueuh abdi neangan dukun we heula kitu. Jadi lila beak wae. Bangsat teh eueuh neangan dukun ge 2 bulan na ieu. Kumaha atuh?
Karya mana atuh teh? Ngaleuteul atuh ngaleuteul eta teh bari jajan bala-bala. Ngobrol tuh tinggal di bala-bala tapi katutung neneng balikeun eta bala-bala. Sok balikeun sok atukeun bala-bala mantap neneng balikeun. Bukan terek balanya kalah karek anu ditanyakeun. Nah eta abdi ge bingung ieu teh. Kumaha atuh teh? Lah. Ieu bala-bala sabaraha jina ceuk? Sabaraha sana neneng teh poho deui hargana sabaraha bala-bala. Abdi mah biasa mah 400 hiji. 400. Abdi 400 hiji dinya. Kelo marewah pisan di dieu. Cik 2,5 juta ceuk. Masa aing mah sekali balanya bala-bala 2,5 juta. Segan pinuh wae truk ku bala-bala. Urang mah euy. Meser 2 teh 4.000 teh. Mana teh? Manya. Aduh, kada kumaha teh. Abdi kamar nyanak 1 juta, beli bala-bala 2 siki. Bener ieu heureui. Pulanganna kana sepedakeun. Kagok. Pulangan pake nulis sepeda. Itu kumaha eta jadi neangan jelema jadi riweuh kieu. Asa pabeulit pisannya. Nya, meni kumaha eta katewak atau moal itu jadi bingung abdi ge kudu ka mana neanganna ieu teh. Saheulaanan abdi we bawa atuh mah. Nah, moal di mah. Ayeuna mah zaman informasi mau lewat sabarangan abdi mah. Da di luar ge da susah dahar abdi mah. Kunaon? Heuh, poe hakan. Nya sae dah kitu urang mah kuduna kitu teh. Teh kemana atuh cenah dilah cik atuh padahal teh bangsa teh sing saladar nyerahkeun diri. Mah, ai bapak itu namanya saha? Teuing atuh tanyakeun ka dinya. Bangun lieur ka dieu. Lain lieur deui eta masukan teh mah. Neng abdi teh jaba bangsa hese jaba digogoreng ku neng rek kumaha atuh. Pati-pati teh katewak ge abdi teh ulah disebut lieur atuh. Alah ampun ieu mah nepi ka ngadakom ge dengan bangsa abdi. Nepi ka ngadakom dina mikrofon dengan bangsa. Bujang bangsat ya lagi terang ya. Namina saha? Bujang bangsat abdi sorangan ge lieur. Bangsat sieun ku abdi teh abdi sieun bangsat. Atuh paingan kapan. Teu bebas ngecek mereka. Tapi bloon. Terjadi gitunya itu. Nya teh kumaha tuh? Dia bapak leungit kitu tinggal Neneng dia ngomong sorangan buah-buah. Mohon. Oh. Jeung kitu naon asa? Mun asa rari gede kitu jadi tarari ih masyaallah Gusti jadi kita tadi dengan bangsa tadi kokolorem berarti kan. Acarana di mana? Kaluhur gaya di kacapanon di jeket tapi sahandapna di kolor wungkul. Nya teh naon panyamar kami beja-beja. Nang beja-beja. Bisa nanyakeun batu mah hipis gitu. Aya hipis di kebon awi itu pupugu. Alah aing rupa-rupa wae. Cik atuh sing kepangi raratanganna ieu teh ningali gambarna tah ieu potretna neng tah. Mana? Tah tingali tah. Gini imah juga bapak ieu. Wow, bapak ieu. Ya potret uing nih mah. Asal wae atuh cenah naon. Ieu eta mah. salah ngomong. Bulan. Salah ngodok. Ieu mah potretna salah ngodok beneran. Tentang disingkirikeun bisi erain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, ini cikan aya hakan ini. Iya aya ya Ki. Iya. Aki mah tos sepuh tuh tong barang tuang. Atos aki berarti barang tuang kitu keneh anger. Iya, salarasna wayang. Aki teh jadi dukun cenah bejarna di dieu. Aya budak ngaliwat tadi teh aya keunenangan jelema cenah asa aya syaratna we atuh. Tah, kalerasan ini mah. Nah, gini. Eta nu disebut pucuk dicinta teh. Ulam tiba teh. Iya, bulan. Iya, pucuk dicinta ulam tiba-tiba teh iya je. Nah, Bapak taruh cenah teh sakali. Tah, cik bade tumaros ieu teh Ki. Aya kaperluan naon ujang lamun teh salah ieu teh ibiknya. Bulan, Jang ibik. ulah dibeja-beja atuh. Aduh, aki mah. Oh imik, cenah jam imik. Ibing. Ah, aku tungaran geus salah boro-boro bisa norah bangsat. Aki mah karek ngarah geus ngaco. Lagi ya. Ampun, ari aki teh kieu nya. Ge teh ngaleuweut calik-calik heula teh calik ya wae sepuh yo. Sepuh aduh. Ka ieu ceuk ye. Kaki ada katuncar tah. Aduh. Nah, ieu teh sugan teh kursi nu di kanten geuning parud. Ampun. Ya teh naon anggap pejok. Kan jok renyem ge lah. Aing Aya naon itu aki teh nuju milayan saha? ieu teh.
Masih dibalik aya nu di teangan ku aki teh jelema. Lain beneran lieur neneng. Ieu teh nurek nanyakeun teh Ujang atawa Aki teh. Asa urang geus ditanya yuk lah. Orang cepat lieur. Aduh, Iya, ge abdi teh bade mileran jalmi jenenganna teh si Cepot. oh, Eta si Cepot teh dipercaya di kampung abdi mah nyepengan duit ka UT ku masyarakat. Dipacok Aki. jadi duitna teh dibikeun ke rakyat. Henteu. Jadi dibunga-bungakeun deui ku manehna. Dibunga-bungakeun, tos bunga-bunga tos pinuh kabur. Tah eta nu jadi masalah teh. Astagfirullahaladzim, nah zaman kiwari bet kieu nya Jang. Da tika pungkur ge bangsat mah aya wae, di zaman kiwari wae Aki teh. Jeuh. Ngan gede ayeuna. Maokna kitu. Sabaraha duitna nu dicanakna Jang? Aduh, Aki sanes bantrak-bantrakeun. Dina catatan abdi wae nu aya duit anu dipalingna teh aya 8.600. Waduh, gede pisan sama di kiwari mah Jang. 8.600 teh nu dibawa kabur nu digendol mah 5 miliar. Aduh, ampun. Disangka nya geus kieu kaayaan. Lamun maling artos sungkul mah keun we eta mah da duit mah keun we gampang disiar deui. Nya, ari kitu Jeung maling kerupuk. Ta eta anu berat mah abdi teh keleran ieu teh Ujang nu lieur atawa Abah nu lieur ieu teh. kieu ki urang kompak ke abdi, Aki jeung bangsat itu urang sami-sami lieur. Ieu teh kumaha eta ka mana cing kira-kira kieu mun kawetan ka kulon ka mana ya abdi teh geus lieur. Da inditna poe naon harita tah? Ke lamun teu salah mah inditna teh kida nya teh atuh da jojo mengkol ngajorelat. Kemis asa rebo teh. Kayak urang tanyakeun heula ka jelemana. Mun katewak urang tanyakeun ini teh poe naon ulah. Ati jadi bingung meureun Abah oge na kudu norah Aki teh meureun kudu nempo dina Parimon. Sabtu ki Sabtu leungitna teh. Sabtu da malam Minggu teh emot abdi mah abdi garek apel hari teh. Bener Jang. Duh, malam Minggu poe Sabtu wage pahing naon atawa dina manis. Mun teu manis pahit je. Bener. Manis pahit. Kliwon bagel. Nah gitu, manis pahing kaliwon wage ceuih ngising di kebon cabe. Ya, bisa jadi Jang. Ieu teh keur dina kaayaan lalada hirup jelema teh ayeuna teh. Nuhun eta taki aduh. Nya, jadi aing ngakan cengek teh akibatna ngacai ngararacai jelema teh ayeuna teh Jang. Seueuh teuing ku kakayaan, seueuh teuing ngudag-ngudag dunya, ngudag-ngudag kapangkatan cul nagara, cul masyarakat. Ayeuna we Abah gerepek ditinggalkeun ku Abah ge tilas direktur jadi kikieuan. Abah di Kahawatos direktur ngaran kukulunuan ka warung bala-bala. Kasebut mantan Ki Abah mah aduh jamnya sederhana. Jang kitu teh ya. Jadi poe Sabtu eueuhna teh nya Jang. Sabtu Ke atuh mana bieu buku teh duh. Tapari Rimon buka. ada komik Aki. Nah, jibet bawa komik gitu itu. Ke jing nyi eta nyanak cai herang ka dieu. Saya kadang sana neneng, sana Di herang. Tah, setengah gelas tong pinuhan. Pastikan ke Aki aja. Tanggal bulan teh ki. Tong ieu mah cai herang keur syarat. Cai herang keur syarat tungku jeung keur mandi. Oh iya tuh enggak. Cai herang cagelas, sana 2 ember. Cek ditinggali boleh dina. Dah. Sing gede kenjang. Cai nanti ieu nya. Nuhun, tah sok cicing paninggalikeun dina cai aya henteu. Urang indung heula. Atuh inu mah abdi ge belul teh dah duku. Ieu Jang. Da lain dina cai ningalina mah dina cai mah hayang indung we Abah Jang ieu. Ieu Jang nya. Lamun teu kapanggih ayeuna jangan isuknya. Lamun isuk teu kapanggih pageto teangan. Kahartos tadi penerangan jelas gitu. Jelas. Eces. Lamun teu panggih pageto amat ku Ujang teangan. Lamun teu kakulon tuluy kawetan Ujangnya neanganana. Lamun teu kawetan ka kidul.
lamun teu pangih digidul jangan kabelah kaler eta aki nepi ka laras kitu eta abi terbuka kieu mah nuhun jang ai terbuka Rada caang. caang geus kieu mah sidik ye ari teh moal rampang reupeung teuing Ngagebrai. ari di kieu mah moal alami 50 tahun ka penak ye Ngagebrai gitu. tuh Lain ku kompak. tak gitu jejangnya jadi abah mualila di dieu jang mualila nuhun bangga lain da kudu aya syaratna jejang da naon wae syaratna teh kudu tahajud heuh amplop si neneng bodoh itu bae rupa kudu lagi sabar di Banjar biar makan pagi sidik sadangan Bang. pamugi orang aganyar nyelamatkan sadangan anak Kang, jadi aprak-aprakan dewek euy lain akang aja bejana ti tatangga wakejeung lah ngalakukeun teu bener teh. anak aing mah demi Allah aing mah deuleu Lain naon atuh akang teh teh. dek ngukur katudingan deuleu euy Nah wakejeung katudingan. dumeh dewek teh harita teh milu nganteur da dewek jalana Oh, nganter mawa duit ka teh. dewek teh dumeh geus kena Hmm. jeung nu di luhur Ari kitu. da ai lurah teh deuleu euy ka dewek minta tulung Minta tulung kumaha teh? jadi ai juga teh rek heuh bener Lurah teh. Aipek teh ngadon dileg-leg ku sorangan duitna teh euy ka masyarakat mah saeutik dibikeun teh deuleu Atuh kira-kira akang teu boga dosa nah wake kakaburan. heueuh tah dewek teh sasatna ditulis tongong deuleu Kok dibokong. pajar-pajar dewek nu ngakan duit kabeh duit kau Kau teh teh atuh matak naon blak-blakan we. padahal jelas ku lurah teh euy dipake nyieun imah Wah, pakai pake nyieun imah anakna meuli itu, meuli pake meuli itu pake meuli ieu tak ayeuna dewek pangna apruk-aprukan teh dek neangan jelema anu bisa lain hartina dewek dek dudukun Ah, supaya ngan dewek teh neangan teh nyaeta cenah bejana ceuk jelema ngarti cik cenah maneh kudu ka LBH mun baheula mah lembaga bantuan hukum beleguk ulah maka disengcirikeun lain akang apal LBH. lembaga bantuan Oh, hukum genta perlindungan dek minta kalinya. perlindungan teh suaka dek kayaknya Ah, teu kudu tak ka. ayeuna mah cenah aya bejana LSM Mun eueuh mah LSM atuh. LLD kan. nya tak kitu nya euy tak ayeuna teh aya deui cenah konstan Konstan. Kadinya urang teh komite pemantau korupsi nasional nasional meureun kitu. tak tadinya jadi ai dewek dek ngayakeun tindakan ayeuna nya anu ieu tindakan anu teu pararuguh kitu nya Anarkis sebenarnya. bisi kasebut tindakan anu anarkis Bener. kalayan bisi disebut nyieun main hakim sendiri Benar, gitu kemenang Kang urang mah. bisi pajarkeun manasan rakyat teh Cek itu eukeur mah ayeuna rakyat teh geus sensitif wah kaup kagores ayeuna mah tekop kagore saeutik ger burusut ulah nepi ka kitu mah urang nepi mah. kan nimulkeun karuksakan kapan dewek mah ngadenge dina katerangan yen pangeran teu resepeun ka jelema anu yen karuksakan di luhur bumi Bener. nya Boro-boro ngaruksak di luhur bumi, ngaruksak rumah tangga ge ulah. eta kok mau ngarusak rumah tangga batur mah nah gitu Kemenang teh sakura nu ngaruksak mah Kang teh. tak kitu euy Bener. dewek teh aya dina hate mah bebas teh aya pada neangan oge Dah hate mah. nyata teu boga dosa teh ya Itu bukan dosa mah ulah aya kasih. ngan kebenaran ieu panggih jeung rombongan di mana ieu euy Mana? oh ieu teh aya nu hajat naon ieu teh Iya. heeh Kabeneran eta tetangga hajat Akang. Yunatan. oh sugan teh tahlil Lain. Eta Yunatan cenah Yunatan si Ait. bener euy cing dek bisa minta lagu sakedeung saacana ieu
saacana tamu secara rumping. Oh, nah, erek-erek kaul akang. Kaul dek sagedeung. Erek kaul jaipongan kaul Kaul naon? jaipongan aing Nah, ada bebas ari kaul mah da seni mejang salarea. Heeh, tah si lain mun nabuhanana dewek ninggal dina puta di dieu. So, dina gawir we di Dina gawir aing supaya kadenge tina pangeras we kayaknya. Pangerasna tarik aja euy. Sok wae kayaknya. Lain akang rek lagu naon? Lagu naon? Lagu naon nya euy? Sok we kumaha akang teh mah. Hah? Kumaha akangnya kumaha pangaresep. Buah kawung tapi jaipong. Buah kawung akang? Heeh. Sok wae da bisa dijaipongkeun. Sok sider kayaknya. Curug mah cisot cari runtut rawat sauyunan Bisa aing legalna begini. kana jalan anu abdi buah kawung tuyan disanderan kusaeran runtut rawat sauyunan lantek sauyungan pakajandu langket pakia-kia buah
hatur nuhun anak. Sawansuna Kang. Aduh. Eta ku bisa gimana Kang lah. Lain eta neng cucu bade kaunangan meureun. Nya, neng cucu. Bade ka uleman. Mohon. Lain banyak kaunangan make mukena tuh Kang. Aduh, ampun. Guru kan rek. Iya. Rek magrib. Nuhun eta we angke idanganana neng cucu simpangkeun ka abdi ka dieu kana kuta. Mohon kepada nyunkeun dua we kanu hajatnya. Pangalungkeun we kaja. Aduh, lain pajarkeun neng cucu cenah kuring anu neneangan nya. Mohon kamari teh anu naroskeun ka Akang teh. Saha? Duka atuh. Dajalmi mah teu kasep. Kumaha ta ciri-cirina nu neangan kuring? Ciri-cirina teh rambutna teh aya kan tun 7 siki. Lain Rambutna teh. ya nu najakeun Akang teh kasepana jeung jagong. Oh eta meureunna sersan ibing. Mohon eta. Punten. Teuing. Waduh. Punten. Aduh. Di mana Pak Ciling anu caket punten? Punten ya. Cekiat. Boro rek lumpat dewek anak. Anu dekat saing gitu. Lain sugan teh nu neangan Akang. Alah, Dewek najakeun paculingan. aya naon di Titingrariung? Aya naon cingleriung karek keduaan. Gini kita. Jangan cepot itu. Sumuhun ibing. Duh. Panjang umur. Aduh, di teteangan ti kamari pasangrok di dieu. Sumuhun. Bika jadi teu hayang rek cai ge yeuh. Saminggu Di mana wae atuh itu? Kumaha we Kang Ibing abdi teh keur apruk-aprukan kieu ye duh. Nyeta ieu abdi keur apruk-aprukan neangan. Disangkanya urang sami-sami apruk-aprukan tepang di dieu. Lain sarua. Kumaha damang Ibing? Sae, alah. Nuhun ah. Kumaha ieu teh rasa rek mewah kudu tegas datang kada jadi damang kieu. Lain boga naon ya. Sanes kieu teh. Nuhun. Terus teh katugasan. Ieu teh ka dieu teh di pasien tugas. Nuhun. Tugas nya. Tong ribut tapi keur neangan jelema. Oh, nuju milarian jalmi. Tewakeun. Tewa lah. Atuh urang sarang abdi urang pilarian. Pan ngadulah ribut ieu teh. Nya. Anu teh waka teh maneh. Anu beja-beja jelema nanti nyaweun. Pan ngadulah ribut ieu teh. Nya. Anu teh waka teh maneh. Anu beja-beja jelema nanti nyaweun. Ieu teh kunaon? Moal cekcok lah. Mun beja-beja ku abdi ge. Urang teh kunaon ieu teh atuh teu pugu-pugu geus ka uteh kan dipacok. Ye. Ai Kang Ibing. Lain macok duit ka uteh sim kuring teh katulis tonggong ieu teh ka ieu ketempuhan buntut maung Ibing. Kumaha teh cika yang jelas Datuk saya tugas saya mah geus jelas ieu teh. Ai riwayatnya mah kieu pan abdi teh deukeut ka pemerintahan anu nyalurkeun duit ka UT teh ya. Nah, di kelurahan Simkuring di desa itu tah ngajak kuring jadi kuring anu nekena ieu teh salasina mah. Tapi henteu ngadahar duitna. Ih, sing jeger teuing abdi memangga we ku Kang Ibing, abdi pan cepot. Kira teh bagi duitnya. Lain. Abdi teh cepot kai, kira aku ngadahar duit. Gerepe ku Kang Ibing emut. Bener dipikir. Nya ayeuna ge ku aya ge keur dipayangkeun aya teh kai, maknya akang rek newa kai. Mah mungkin da akang ge petugas rek naon newa kai. Nu mawi eta Kang Ibing. Ayeuna mah tenang jigana mah rada-rada kana bebas ye. Adik anu di teangan teh jelema ieu teh. Jelema ya. Da ai kai mah mungkin mau. Jadi teh kumaha jadi bingung itu duit teh keur masyarakat. Kunaon dicarokotan jang soranganeun. Tah eta Kang Ibing nu mawi abdi atrok-atrokan oge neangan nu ngarti abdi teh lendek dudukun. Nya. Tah ieu teh sabarna mah anu nyarokot teh sing sadar atuh kahayang teh. Hayangnya mah Kumaha atuh ieu teh? Ieu teh geus depikeun ka geus apru-apruan sabaraha bulan ieu neangan jelema teu kapanggih. Oh, Kang Ibing teh Nya geus ka itu ka warung. ka warung. Sabaraha hiji tukang warung dicokot. Dicokot keteranganana. Nya, Geus puguh neangan dukun. nya. Ka itu ka dieu di teangan. Nuhun. Malah ieu geus di dieu teh mun teu kapanggih kudu ku neangan paraji. Nama kenangan paraji. Ya sanu nyaho bangsat ku bakat sieun ngadadak ngajuru. Cuma bisi we kitu lah. Urang teh persiapan mereka kudu aya. Leres Kang Ibing kitu tah. Bener. Tak kitu mana mungkin ngrepek abdi kai nya cepot.
ngadahar duit ka UT ayeuna Kang Ibing ditugaskeun milarian cepot mangga emut teh ku Kang Ibing sok emut geura ku pacepot maknya abdi rek newakai da teu mungkin atuh pada ngemut kayaknya urang pada ngemut teh lah ayeuna mah ngan dieu teh kieu lamun aya bangsa teh kaburna teh meni hese pisan atuh nuhun sajorela teu aya padahal petugas teh geus nyarahoeun teh duka tah abdi ge petugas abdi mah poek duka arti teh abdi teh nepi ka sabaraha nu leungit ku abdi diantep gara-gara pirang milarian pacepot hungkul nya ampun abdi mah tah kumaha pamikir we atuh Pak Ibing ayeuna mah abdi teh pan Pak Ibing teh sok saurna sok ngukut doma seueur mohon kumaha pami acelok heula ku abdi bade dijual keur ngagentian duit ka UT oh ari cek abdi mah kajen kieu kajen doma we ditewak ku abdi sarua wae kene lah abdi mah kajen kitu we ayeuna doma ditewak ku abdi pacepot cicing di kanang doma abdi dek dah kitu teh naon ge korban-korbanana dinya mah urang timang-timang rasa we mah tah kitu nuhun atuh Kang Ibing atuh kitu mah karena sih dibebaskeun kawanana nu sadar gitu ditewak nya nah itu lain abdi teh lain dunya kumaha teh sanes kulantaran koneksi teh sanes ngabebaskeun abdi bingung newakna kumaha tuh nya kumaha atuh abdi ge sarua teh keur nanyakeun kumaha paku kumaha ieu teh dari teh teh lagi ngadong keterangan mah sanes pacepot anu malingnya sanes tah kitu abdi teh maknya anu teu maling ku abdi ditewak da lepat atuh musing kumaha ge kinten-kintena anu kudu ditewak nu kumaha teh Mang Ibing tah ari cek abdi mah nu tos jelas bangsat we eta mah nya sarayana ge masyarakat tos tararangeun desa urang ieu teh mau nuhun tapi ayeuna di mana abdi ge bingung atuh urang milarian ka kantor polisi sugan aya bangsat ini nya nu geus beunang tah kitu atawa kieu lah kumaha cicok urang nitah jelema we cenah mau tewak ku urang mereka kalau bawa atuh urang gak bawa jadi kumaha ieu teh supaya genah ka itu ka dieu ye supaya aya di imah ya pokon colongan wae nya coba geura itrek lebaran abdi ngaran kupurilingan yang jelema kan puguh ada kelebaran teh kumaha ai kahayang abdi mah saha we nu ngaraos bangsa teh sadar nya masrahkeun diri Pak abdi bangsa teh nya urang ge boga kemanusiaan atuh da urang ge moal dinaon-naon paling ngecing aduh nuhun pisan ka sepang lebet atuh ka bui nya lebet ka bui reureuh di dinya nya tapi ieu teh Kang Ibing nya supermasi hukum teh can bener-bener adil di urang teh duka tak kumaha nya ari model abdi geran sautak saeutik bari jeung katulis tonggong di teteangan di uber-uber nya ai duit nu miliaran anu triliunan geura kabur oge ayeuna teh ngadon pararego we sararea ngadon sarumputkeun ge bangsa nya kumaha teh Kang Ibing da bingung abdi mah duka disumput opira aku disumputkeun atuh da teh bangsa teh meureunana gede moal kawadahan ku korek api makin disumputkeun Gampang teh nyumputna meureunna. pangna teu panggih ge bre ari mah power kabur ka planet sejen we da hese eta mah newakna mun aya bangsat doma bangsat naon ge hese eta mah kayaknya mah iya teh kumaha Kang Ibing lah cing tulungan Kang Ibing abdi supaya ieu Kang Ibing menawi tiasa ngabantosan gitu kana kasalamatan abdi supaya abdi tiasa ari cek abdi mah kieu lah atos we artos teh pulang-pulangkeun nya tah kitu sae atuh pulang-pulangkeun artosna komo murid kamihan mah da urang ge moal nanaon moal nya leung lamun abdi nu nginjem da henteu pan abdi mah atawa kieu lah anu teu nginjem nu nginjem geus duitna kumpulkeun nah jadi kieu jadi ngarugikeun sararea ieu mah Gara gancang beresnya. gara gancang beres kumaha atuh dari work kieu teh da ieu mah kapopohokeun aya bahan kana ge geura iya kumaha atuh Kang Ibing nya eta urang ge kumaha atuh urang penakana lah mun aya mah bangsatna urang ngariung urang tiluan kumaha atuh kitu kitu ade aduh urang mah bingung wae ari kieu teh ieu Gusti alah Kang Ibing geureunnya teh aya nu hajat urang teh teh di mana tadinya urang miru kaul heula matak naon Kang Ibing tiasa Ibing teh ari mah boro-boro keur neangan jelema kieu mah boro-boro yang rengkek rengkene Biakan ku ngaran Kang Ibing. mohon tadi teh menakan tukang warung kumaha cenah nah eta anyana ge cing teu ku abdi taros ge ceu punten ieu mah ece pamajikan bangsat sanes sanes
sanes di cek abdi atuh ragampil abdi atos nikah ka bangsa cek alimun di cek abdi atuh ragampil abdi atos nikah ka bangsa cek alimun dari itu gua aya matek dikawin ku bangsa. Kamu ngecek itu mah buku abdi ge. Lah abdi ge aku terang terima kasihnya. Iya. Pakening tukang bala-bala na nyampurkeun. Ning cucu mulih ti onangan. Lain paengan teuing buukna barareak. Eta nu mariksa jeung nu dipariksa teh kalah saruana, kalah ngobrol, kabingung. Sok-sok atuh tewak, Bapak. Ari ece eta naon atuh tinu hajat, kursi nu hajat dibawa tuh. Da bogana teh di bahanan hidangan, kursi we nu aya. Nu matak cucu, da moal beres-beres nu mariksana bangsat, nu dipariksana garong. Ece di ti onangan kada mau kursi. Jadi sarua CS na. Lain tanyakeun ari Ece turunan bangsat aya. Lain cucu. Tah, Ayeuna mah geuninnya hidangan teh cara baheula mah asakan geuning hidangan teh ayeuna mah atahan hungkul geuning. nama nu araratah we. Malah mah ka payun mah mau aku atahan bangsa endog segala beas gitu moal. Kunaon? Bahan bangunan. Jadi kesik bungkus cemen bungkus. Aya bahan Bata we hiji. Minang karotina. Lauk teh ku pakupayung. Jadi anu tos di onangan teh bisa nyariin hima. Make jeung bata hiji kesik hiji cemen we. Dibungkusan kana plastik. Lain dari tahu diganti ku sugu. Aduh. Ampun. Tapi ka kituna. Lain ieu ngomong-ngomong mending ieu teh kumaha dek newak abdi atawa kumaha ieu teh maksudna? Sanes newak ieu mah supaya kasadaranna lamun nya eta dicanak weukeun deui da teh kanggo masyarakat. Kanggo petani. Da tos capek deui abdi teh ditewak ge kanggo naon abdina beak mah. Orang transparan we nama itu. Da percuma ieu ganggu. Percuma para bandun abdi we wungkul ge ditahanan. Anu mending weukeun ka masyarakat kalawan sadar keun urang silih hampura lah. Nah, kitu kahayang teh. Matos kapayun mauk deui mangga. Lain ari geus beres nu ieu mah kan we mau deui. Mauk deui cenah. Da kumaha kana mauk mah eta mah tos ngabaju. Alah, ampun Bing. Sedengkeun abdi teh pan ayeuna teh keur ditutungguan di ku pun bapa pun adi di lemur teh. Muhun. Nya geun meujeuna pan ayeuna teh cur-curan hujan pan rek tani. Mohon. Sedengkeun abdi kieu ye. Oh, abdi ge gagal ieu teh. Tani teh sanes ngalelewe. Gagal naon? Nyaeta rek melak pare, dasarnya teh panyawahna we bododer melak cukut riut. Aduh 2 hektar, be aku cucu. Da kagok dipanen. Aya nu meser teh. Watak Tapi alhamdulillah gotong royong sadayana. Anu menang sakarung sewang kitu kriwet juga barawa. Halus. Bangga sih teh mah hitung abdi babak dihakan. Ada terkenal di Jakarta no nya. Teu eta mah. Gagal panen ayeuna mah aduh duka kunaon. Wartosna cenah Kang Ibing cenah untung tina cabe kamari. Alhamdulillah cenah cabe mah. Abdi teh arek melak cabe biasa we, aya cabe keriting, melak lah cabe lempeng. Gampil. Itu nama barang geus mimiti buahan. Iya hon. Calukan tukang keriting rambut. Pangeritingan dengan cabe. Lain Kang. Ayo di pelak cabai keriting ge. Ayo jadi cabai bengo. Da kumaha atuh ceung teh lah. Keun bae ceung kumaha we asal ada nu penting. Bener atuh da nama surugel kana orang pelak saya daya. Waduh, patani aja. Kamari mah nyobian teh nyata ya kenging teknik anyar, malak kalapa. Melak kalapa teknik anyar ye. Teknik anyar. Kumaha kinten-kinten eta? Henteu dina kebon biasa henteu. Oh, teu tina tanah. Henteu dina ubin. Nya alhamdulillah tah 2 bulan teh tina bibit kan pika 2 bulan teh pae. Oh, nu jadi. Aduh.
Aduh kayak gitu ada karena tatanen dak kagel. Mah ieu teh tina petugas dina neangan bangsat tapi karena tani. Alah. Tuh, kayak gini, aduh. Ini sekarang rago, atau ada tani, nama di lemur lah, ada kena politik dia, tengah arti. Sili hujat wae, sili goreng kan mending karena tani ah. Iya, aduh kos negara roblognya. Aduh, kai karena tani begini alhamdulillah kerasa ke orang ya. Iya. Palingan cek paribasa melak cabe jadi buruk. Jelema mah kumaha pepelakan, melak cabe jadi buruk. Iya. Melak bonteng jadi piomongan. Jadi piomongan mah kitu. Geus pararuh singki lah. Itu lain-lain ya namanya. Lain-lain hirup cek di dunia aja di anak. Pepelakan nih serupa-rupa itu. Palingan cekolotnya jelema kumaha pepelakan. Iya. Tah kitu. Ayeuna mah geuning karasa dengan kieu na pait. Lain. Aya teh aya ti baheulana gitu jelema teh gara roblog. Kunaon? Dumeh abus kana istilah kieu meuning teng manuk naong ning. Teng manuk teng anak para kukucung teng. Uya macar teh kana gula gitu. Saya paribasana eta mah. Bener aya ti dituna tuh teh. Terus aya di dituna. Lain aya Kang Ibing cios dek newak abi teh moal teh. Tah angkere we geus panen lah. Pan urang keur nyaritakeun kebon. Benar. Geus panen mah geunah. Ai panen can aya mah boro-boro wak jelema. Nya gede Kang Ibing nya. Nuhun mangga. Tawis tumampikan takdir sana sada kumarima Anci moalko nyebat asmaning pangeran asmaning pangeran Sindang